Oh, udah budak kerek jadi sarjana renang. Kayak itu na piknik we. Lain teh menang, teh menang wae ngan ulah mineng teuing. Sing kabedak pang nama Teu kabedak ku rakyat leutik mah sanajan heuh ceuk urang bisa kabedak ngan 25.000, tapi tetep we keur tukang beca 5.000. Kanu sangsara mah aya keur renang eueuh keur nyatu. Gusti nu agung tuh nu mata kudu sensitif pamimpin teh. Pentingkeun kepentingan rakyat, pentingan kepentingan masyarakat anu loba. Ulah golonganna wungkul. Tempo jadi pamimpin mah coplokeun baju partai teh. golongannya. Coplokeun partai golongan teh jadi pamimpin teh. Da lolobana ayeuna mah kulantaran diangkat ku golongan A, ku golongan B, ku partai A, ku partai B, dinanggas jadi pamimpin teh nu gugulukeun teh partai manehna we wungkul. Padahal lamun jadi pamimpin ceuk kolot baheula hiji pamimpin kudu bisa napak sancang. Napak sancang hartina kudu bisa napak di sakabeh golongan. Teu cieut kanu hideung, teu ponteng kanu koneng, teu inung, teu bapak, teu emang, teu alok, teu sanak, teu keluarga, teu deungeun-deungeun acan di mana ngalakukeun kasalahan. Teu mungkin hukum sabab hukum lain pribadi lain hukum. Gusti nu agung leres ngaran. Ya. Sok ti ayeuna mangpaatkeun pikeun jadi ibadah. Ulah jadi madorot jadi pamimpin teh. Jadi pamimpin teh di mana geus lungsur jadi pamimpin teh matak pikan dineungeun masyarakat. Di mana-mana pamimpin anu luar biasa nyahna ka rakyat, di mana lengser ka Prabon jadi pamimpin teh rakyat teh nineung malahan lu anu ceurik.